gorenganan urang lamun dagang urang rugi be Allah karunyaeun ngojek ge batur meunang deui urang mah aya ge sewa ke karak geus numpak ge ganti goblok bener ganti sia mah geus naik ti urang aya babaturanana ganti ka eta kan senep beta kan mun can nyeklak mah henteu kan ieu mah geus cekelan kan ka urang mah geus asup gigi hiji set geus berangkat aya babaturan teu meunang ngojek batur meunang deui nya dapat teu meunang geus eta sarua berarti kan meureun daripada ku Allah dibere maning ke bae disoga cenah kieu lah sia malu lu di dongengan lu lah eta nu majikan ka harti urang heuh nya maca sholawat dibayar ku lauk ti amat duh bantak nanaon ge ulah sok hayang bayaran berangkat bae geus urang maca sholawat ngaji nah ieu engke bayaranana urang mah pan ngaji sababaraha juz ge mun mayar muamar mapan bau budak sekali tampil we ge beuh masyaallah ki Fudoli sekali 2 hadis doang kabeli ban mobil ulah kaget urang mah ke di sorga nya nama sakit kituna doang masyaallah karim nah ieu hal-hal anu sekarang itu urang hareupeun imbalan dunia kene di akhirat moal kudu diantepkeun pagawean urang pasti aya imbalanana aya nu langsung di dunia aya engke bae di akhirat eta pasti jeung Allah mah hitung-hitunganana pasti jasa moal datang ka diantepkeun urang makan kadang-kadang digawe kemudian di bos geus tah bulan kamari dibayar bulan kedua dibayar bulan katilu mah henteu urang menta engke bae datang ka leung urang balik datang ka dibayar di urang mah kos kitu komo di proyek-proyek mah tah mana kitu ngaranna di proyek teh gitu mandorna dan lain sebagainya kadang-kadang kan nya nanti nyahuan tanaga urang keringet urang ditungguan kapan ku anak pemajikan nya nama ngeunah bae mawa duit urang di dunia mah hitung-hitunganna kos itu ke di akhirat kos itu maca sholawat hiji bakal di aya hitunganana di akhirat bakal hitunganana Masya Allah karim aya teh bisa asal ikhlas jeung ulah boga rasa ibadah ikhlas ulah boga rasa ibadah lamun masih keneh boga rasa ibadah aya pengakuan ibadah aya hitung-hitunganna mangan leutik urang tahajud boga rasa aing tahajud aya imbalanna leutik urang duha boga rasa urang sok salat duha di akhirat aing minta ganjaran diganjar aya tulisanana aya ganjaranana aya leutik tah nu gede mah nu pohoan urang teh geus teu diinget-inget sama sekali ongkos sedekah ka masjid 10 juta inget bae ganjar majlis ganjar geus ieu mah teu diinget-inget seakan-akan aing sih geus sedekah tah encan teh kadinya poho eta nu gede mah ganjaran gede mah kos kitu teh Bisrul Hafi teh diangkat jadi kutubul auliana lain ku wirid mah wirid jana biasa zikir maca Quran maca sholawat zikir maca Quran maca sholawat biasa ngawagahan ngaji jeung sajabana aya hitung-hitunganana ngan teu jadi wali henteu jadi wali biasa teh ulama biasa diangkat jadi wali bahkan jadi kutubna di mana nyana keur lempang begitu keur lempang manggih kertas di jalan teu kanyahoan kan teh urusanana barang di deuleu teu boga rasa barang di deuleu ieu mah bismillah sakan masyaallah iki saha nu ngaragragkeun bismillah dibawa ku nyana ka imah sanggeus ka imah terus dikumbah di minyak sengitan ieu mah bismillah bo lamun nyaho sejarahna ka bismillah cek nyana atuh moal daek jelema ieu noler bismillah di minyak sengitan diteundeun di tempat nu pangluhuran tidinya diangkat jadi walina
ngamulyakeun kana bismillah nu katoler-toler ku batur, ngahargaan kana bismillah, ngagungkeun kana bismillah. Sapira bismillah kan surah lain Quran, lain sakuran, bismillah doang di jalan dideuleuh ku nyana kotor, dibawa kayak ku ngagungkeunana, ku ngamulyakeunana, ku gaeueuh deui nu pangmulyana ieu bismillah, dibawa ka imah bersihan, diminyakan ku nyana, disminyakan henteu dibawa diteundeun di pangluhurna. Lamari pangluhurna besi kaganggu deui, ya ditutupan poh geus. Di akhirat nyana begitu timbang amal, zikir aya, Quran aya, puasa aya, segala aya, tapi ganjaranna biasa. Mawa nyana diangkat jadi wali adalah gara-gara eta tak inget itu banda bisru naon kelempang dek menuju sesuatu aju eta di jalan manggil bismillah poho cek nyana tah tulisanana aya nah ieu tah bismillah ngagungkeun ka bismillah Allah sangat ngahargakeun ka maneh ngahargaan anjeun ku ngagungkeun ku pangagung anjeun ngamulyakeun ka anjeun ku ngamulyakeun anjeun kana bismillah sehingga anjeun teh boga perasaan ieu bismillah teh mun nyaho mah kana riwayatna kana dongengna pohara moal wani jelema noler-noler bismillah sehingga kumaha dikubah dibersihan dimijakan terus diteundeun di pangluhurna ta eta nu ngangkat jadi wali anjeun teh eta mantek cek lagi lamun surat undang ulah di bismillahan nah besi katoler-toler urangna bahaya urang nulis surat anu kira-kira bakal dipiceun ulah make bismillah anu kira-kira bakal bahaya ulah tulis misalnya orang jadi resep tulis ngarang kakarangan ulah make bismillah lah make bahasa urang bae teu naon bismillah ditulis make bahasa Latin ditulis jeung make bahasa Arab berbeda lamun ditulis make bahasa Arab mah Quran tapi lamun make bahasa Latin lain geus tulis bae make bahasa urang bismillahirrahmanirrahim itu alhamdulillahirabbil alamin make bahasa orang make Latin engke waladdohlin aya waladdohlin eta lah tulisan kita Arab jeung tulisan Latin lain sebab eta teh inna anzalna Quran Arabia inna anzalna Quran Arabia tapi Latin makan lain Arab geus lain Quran di hukuman mutamad seperti eta maka kita kurang ibadah teh ikhlas bari jeung teu boga rasa poh namanya kadang-kadang orang kerja bae aja lama minta-minta tah eta nu poho eta buat teuing eta nu gede ganjarana kita urang poho urang tengah penting udang jutuluh kacailah cacah gegara soleh saat hadir Allah hampir ngageledag teh hampir ngageledag tahiyat acan ya tapi datangnya anak kasar asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum bilang teu karasa tah eta poho nyawa tahajud nyawa geus poho bae ku ngagungkeunana inget kana ganjaranana inget mah eueuh hiji nabi anu penting nanti tahajud eueuh hiji wali anu penting nanti tahajud eueuh hiji nan kitu rasul mah komo mata minal laili aya dina Al-Qur'an kabeh aing lah nurutan nabi-nabi atuh geus pohonya geus teu bisa bentar eta bating eta lain sok aju dihitung-hitung maing di Mekah beurang jasa di Madinah aju harita waktu aing zarah tahajud tadi diinget-inget can pugu aya ganjaran can pugu tah ieu ge ngaji ka dieu ge nu karasa boga barasa ngaji mah can pugu diganjar can pugu diganjar boga rasa aing ngaji tah anu teu boga rasa mah teu sia ka mana ka Cilaung aing ngilu ayo bonceng ka dieu tetangga dieu aja geus mah ka ditu ka jero di luar lah dia bae di luar teh boga rasa ngaji nya mah ulin we ka dieu aduh barang balik eta sering gede bilo aing ya
sasalaman henteu jeung Kiai Nawawi henteu jeung Kiai atuh geus datang ka dieu ge mah duit teu mawa jajan ge henteu sarua geus datang ka imah de pohonya namun ngaji bante eta mah anu jadi ganjaran anu sok-sokan macan puguh jangan aya ganjaran doang kan teu gede komun maju aya ria-riaan wallahu a'lam.